ti puting tengah puting poek mongkleng buta rata urang ngebelaan diri supaya hirup ulah titajongnya neneangan seuneu nepi ka nyieun obor diseungeutkeun eta obor teh kana seuneu brai hurung lain ngagunakeun caangna malah kalah ditenyo seuneuna atuh kalah beuki silo. Jadi pangih jeung dalil teh ulah nepi ka beuki silo tapi cing beuki eces jentre tanda-tanda keagungan pangeran. Sabab utek tongo walang taga roh pati gogodongan eta kabeh tunggal makhlukna silain cing udag ilmu kana katunggalan. Tunggal hartina lain hiji tapi tunggal teh hartina ngahiji. Tunggal keneh makhlukna eta keneh sabab manehna utek tongo walang taga roh pati gogodongan teh sarua jeung urang pada makhlukna keneh dina Fatihah alhamdulillah ari hartina teh sadayana puji kodim ala kodim teh taneuh anu pangheulana urang nu paneuri puji nu paneuri kanu ti heula sedengkeun ceuk pangeran oge saha-saha anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah rugi keur manehna. Mana ayat Allah teh tah ayat pangeran teh di mana aya fakir miskin kokot seakan teu barang hakan ku anjeun dileoskeun atawa teu direret hartina anjeun geus ngabalieur tina ayat-ayat Allah anu bukti. Da ai Quran mah hudan artina pituduh asli mah tah koceakna fakir miskin ulah ara di mana narima cacian makian ti batur sabenerna eta teh pupuk keur ngaronjatkeun harkat martabat darajat urang salaku manusia. Ulah ceurik ku drama, ulah ceurik ku seni, tapi pek cing asli, cing panggih jeung jati diri. Saha anjeun, di mana anjeun, deka mana mulang anjeun.